Bangkong, mana Bangkong? Anjing penjualan nih Bangkong. Mana meren? Wih, coba tayar yang tikar di roda paling. Widih, mantep ya bolong nama. Kos naon teh nya? Aduh aing teu bisa ngabayangkeun. Pikiran aing sama manang ngaco ya. Ayo Bangkong. Aduh, umat badegong kamarana ya. Aduh, aing mah bacot hay ngopi. Bibir kuat teka bawah sih. Aduh, ngaca hima bibir aing ya. Ngopi sapoe. Deh, aya Ali. Kernaon eta budak. Kolot ulin di sawah. Mana kena teh angkeun ku aing. Teu nyaho meureun jawara hayang ngopi. Yo, jadi aing geus dibehelan. Kalau aing hayang ngopi. Tah Bangkong didinya tah. Ditubruk heula ya. 1, 2, 3. Nah, dapat juga Bangkong. Bangkong palentung. Aneh teh budak. Keur nangan naonnya? Ai Bangkong aya bae beuteuna kembung kieu deui ge. Ieu asup angin beureun nu beuteun dicai. Aduh aing aya bae pesirieun. Le, woi, dia keur naon di dieu? Kos heuleuh ngopain Bangkong. Gua lupa baca si Anpel. Ya kan sepan bancet yo. Aing lapar di mau naon. Saha nu teh balik aseupan? Ai dia singis mau nyambung dasar celi bagong. Bangkong. Eta Bangkong di leungeun dia, nanyakeun ka aing deui dia lah. Anjeun seupan kalinya. Astagfirullah, tadi ngomong gitu Aspen. Teu nyambung cacahan jeung dia mah. Geus korek ieu bae. Aing minta duit ka dia, jeung ngopi, aing hayang ngopi. Geus teu kuat yo. Kuat ka ngacah-ngacah aing. Ngahaliweukeun dia jadi jelema. Nya aing di kerangan bancet, hayang ngopi ga ka dieu. Semua nyambung jeung dia mah. Kudu nyambung kuat ka kembung-kembung dia. Eta Bangkong dia geus kembung. Aduh, paling semua nyambung ya jeung dia mah. Asuna aing paeh nangtung ieu mah. Geus teu bagi pamawur teh mambur lah. Adi tuh. Geus lah, semua nyambung jeung dia mah mana kena balik aing. Terus dia ulah nuturkeun aing lah. Awas itu dah lah, pergi jauh-jauh dari aing. Tadi tuh ribet lah. Ngaliukeun ka jelema, ka dia ngopi doang. Han gerangan bancet. Ngan di aing lah, karena hiji lumayan deh. Aduh, gua tengah ngeri sampai tengah ngopi. Kembung ya mah, gua tengah aing. Ayo moncil. Duh, jelema balon. Ngetaprak bae deuleu. Kos ieu dia kos manuk beo, nya ka manuk beo. Mang Joyo. Tuh di Manukung. Wah, saya kemarin salah gaul ya, ulina jeung bapak-bapak. Orang Manukung deuleu. Tadi Mang Joyo, kemarin Mang Entus. Dah, Mang Ambung. Dia ngomong-ngomong, kemarin nek mana ya? Sesoranganan bae dia. Kalau ada yang nanya ke dia, ayo kemarin ke mana? Ini nyambung bener. Aing nanya ke dia nanya balik ke aing. Aduh, ngarieuteun ka orang aing. Aduh. Wis tepaham aing ka dia lah. Aing ngomong ngarawang gitu ka cili aing. Dia haram jadah dia moncel. Kesopan dia. Kakolot najong-najong. Kong, mana ya Bangkong? Sial dongan. Ih, jidong dengan karunya lah. Woi, jangan andi hendak. Dia karena dirinya deh, gue tuh jelas. Biasa, aing kerek dulu ya. Kali-kali ke dia, pas dia keletik amat sih dia ulin di sawah. Aduh, telepel jeung aing lah. Oke, siap bro. Akhirnya naik di kantor. Aduh, aing aguling perah. Mahal deh sih. Gas, kemaningan diuk, pada dia nangan di sawah, bebalokan, bagi cekanan emak. Siap. Kira diuk, iya deh dah. Dia mentas di mana, Manuk? Biasa, orang mewah mah kos ya. Jalan-jalan be, menikmati suasana. Memewahan dia. Biasa ngajodoh beli juru imah doang deh. Dia yang bunyi ya, makanan orang kaya. Naon eta? Gendut
Ente bisa yang dia. Emang ikhlas lillahi ta'ala dunia akhirat ini mah ya. Ding dia. Ya yang bung ya. Oh naon eta? Ih sepan bancet. Tahang amat aing. Kan sepan bancet kos gitu. Bisa nyelap ya katenggoro aing ya. Ente ada dia yang bung ya. Lamun bung picen deh ku aing. Bung lah. Bis main picin batu, karunya batur dia. Aye, setengah balik itu. Oh ini nak karunya ya. Bis picin nggak satu. Ayo Bangkong, hampurannya. Kau yang tadi dia nges ditewak. Kau yang balikin dia ke indung dia. Tuh. Bagus lah, main picin batur karunya. Terus mainin beli kopi ayo lah. Dia bawa duit gitu. Weh, ada duit mah. Saya tuh. Kayak di dia di sawah rata. Tot. Maji tot. Pol, kemana be dia? Karena kadul ya gading dia. Awan dia. Aing akan odading henteu. Nyambung amat aing cacahan ding dia. Bisa paeh nangtung dia mah. Nyambung di cacahan yang dia lah. Ngomong-ngomong dia ke mana? Nah anu wah aing pol sabener nama juga ya dia tuh kapanggil anjing dia. Ayo ngomong naon? Tekadenge ku aing. Coba rada kencengan ge ngomongna. Eta jeli dia aku naon? Kudu dirorek eta mah asana. Aing teu mau korek, teu mau rokok deh. Ulahun ngarokok aing ku dokter. Wah bener deh mah pol. Geus suka jeli dia rorek teh make awi gombong lah. Tuh, aing mah teu sombong. Tiba heula ge aing mah teu sombong ka teman. Dia be nganggap aing sombong bae. Anjingan dia. Tadi aing ngomong teh nyambung mabur aing dia lah. Sararial dadak ditangkeun malah arareuh. Sararial bener. Woi. Hirup kene jas ya li orangan. Kamari aing pae. Sakeureung mah. Payakeun tak kamu nak bisa percaya. Kemana ba dia tot? Kayak kadolo, bawa dia nongtot. Biasa nong aing bertapa di Bukit Mercon. Ngomong ke mana dia? Bagus aing kangen ka dari ada menekanjakan ngopi. Geus kebal pantrang ngopi bareng. Ayo, kentang. Ayo. Eta budak, kos nu tiok manggil kopi bae. Arak mah ngomong kopi. Iya, jualan kopi 2 tahun udah meuli. Kemana aja pelanggan? Woi, Bang. Kopi mah. Bener baik dia beli kopi ngaret. Ini kan dulu udah tahu aja kamar lengan dia dikepet taik ya. Woi, Bang. Jualan kopi tuh nggak ada gelut ya. Sia, naonnya lewas aing. Cerek beli kopi apa nek beli naon? Kopina di diseduh apa ulah diseduh apa jeung diisukeun? Isukeun kopina ame jadi agar. Tuh kuari lah, kumaha sih dia. Li. Itu Kang warung apa Jawara, Li? Nanti mah Jawara. Aku penampilna blok itu. Cek aing mah Tandre. Terus maju lah tadi sawah. Nyatain dia mah. Galak itu anu meuli ge sarieun nurin Li. Geus ayeuna mah dia tiluan tetangga di dinya, kedenguan seduhkeun. Oke, siap. Oh, gede nanya. Ya, udah kopi naon dia? Aya kapal api, Indokafe tetek bengek aya di dieu tah. Tah, kopi hidung. Mek kuat ya otot. Tah, kuatan toto aing dia ya. Dia yang gigi heubeuleuan ieu dia. Hayang dikepet teh ku ieu kabar leungeun dia aya mataan. Tuh aman, gede amat. Bisa aja udah tato ku beling. Marulug tah, kos urap. Tah, kopina tah, dia uyu. Weh, Man, tempat aci nyeduh kopi, langsung angges kieu. Aing dia si budak pun dia tinggal, ieu tato aing ngabantuan ieu anu gerak. Dia bete ka deuleu ku dia. Wow, ajaib banget, Mang. Karaknya lah orang. Jadi tato gambar Hello Kitty. Dia lama banget dadak segera minum teh kopi tah dia. Angges ya, poin di hidung. Derek dak teh. Jadi itu hada yang seberapa. Mana budak keur ngaropi. Salut. Ngajak kepada aing. Cangkeun kan mah. Kopi. Dadak ngeunah amat ngopi di dia. Salut gua mah dia tidak ngajak ka aing. Pan tadi aing nawaran sia
Kopi merenan, si anak tuh nyambung, nyenain kesal bae. Lah dia mah kos Ali. Nyambung ke kembung-kembung. Yang sareng kayak anjing dia. Dia no sareg serta nyambung. Gas. Gabung baik gabung. Aja nih tongean ge. Gara kopi. Tah, iya. Aing ngopi ti tadi. Tadi kan dia merek ka aing. Enggak sepal, mau ulah ngopi, bisa mah budak di dia tah. Sial ya mah, aing minum ge encan si cokot. Gus, dia mah ulah minum kopi, angkan bancet gitu. Tadi tuh menang anyangan. Jadi cokot deh itu. Kupan. Coba dia angkan bancet mah. Lah, ada emang penyambung.